aya murahuma wayahna eta nu ngurus anak di imah kudu marentah kawalika sobi jeung sobiat budak leutik lalaki budak leutik awewe wajib diparentah bi sholati kana salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa eta murang kali isi pamagat yuswa 7 tahun. Bahkan anjuran Kangjeng Rasul dina hadis muru auladakum parentah anak-anak rajin kabeh bisolati kana salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa 7 tahun eta hadis. Niatan kana keterangan ieu Pak hadis anu nembe muru kudu marentah rajin kabeh auladakum ka pirang-pirang anak-anak rajin kabeh bisolati kana salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa 7 tahun.